Tuban kita rasakan tak ku aing tempat. Hei, bisa kernaon eta? Naon? Kernaon mana? Ieu keur ngagalinya teh. Rupanya teh mana teh kesugan teh keur taeun baru aing kepikiran teh ngeres taeun dengan ini kikituan ngan kikituan sia keur kugan sia mah. Karena belum bisa kenal. Lain eta aya buuk eta nolol saeutik teh. Nolol segala aing mah taraya nolol. Eta teh rabok kitu. Sia. Oh, tadi kok anjing tadi. Itu jelema teh dasarnya. Sekalian mana sih? Kalau ku aing di tempat teh jelema ada aya wae jelema ieu. Mana nu aya sia. Aing di dieu aya, aing di ditu aya. Oh, harusnya teh si bagus nih banget malah aing ya pasti aya jelema eta dasar. Nah, iya dah. Asa arareueuh. Sakana mah udah mah kapan. Nuju naon? Manehnya? Mau danas. Maneh naon? Ieu mah danas urang jadi arareueuh. Mau danas aing datang-datang. Ieu maneh jol ujug-ujug jol ti dieu maneh mah. Ke depan jelema ngana ge jelema hirup atuh teh ka mana? Teh kebon jalan mah tuh di kanap tuh. Ada urang teh keur tuangan teangan ieu teh. Naon maneh di kebon urang? Jangan manuk aing mah. Sia manuk. Mending banget teuing. Sugan aya manuk berbulu boleh lah jam selatan. Itu manuk naon sia teh sok. Ada manuk mah buluan kabeh ge teh. Bulu naon ai mah? Sugan eteh boga sayangna nu buluan atuh. Coba ketinggalan kalinya. Ngajajawang abdi bangun hoyong ka diri abdi. Hoyong teu. Mun penguasa saha ayeuna ieu di dieu. Tutupan aduh bulukna sia. Rasakeun sia dasar si bagus. Aing teh ningali. Dasar si bagus. Ini mongklok gitu euy. Lumayan sute euy. Sia kawan eta sulung karek dibawa dibongkar kitu sagala. Udah geus garing teh. Kan aya kajang aing sia teh kan itu sulung. Aing sia teh nakunaon dari maneh? Katanya mah atuh teh. Ini asa banget teuing teh lah suluh-suluh. Butuh sia teh. Ya buah atuh teh. Heeh teh sia teh. Naonnya ari maneh? Banget teuing di ragok. Ai sia goblok. Ayo bisa lain tenderang. Sia kuna. Batin. Sia. Goblok, dasar si bagung teh sopan. Madong sia, nu teh sopan ka aing laporkeun ka satu aing. Dasar si bagung sia. Ieu koneng teh ieu geuning alus euy. Goblok teh. Hei, ari mana kenaon kebon aing? Nguku ieu eta pan teh kebon saha meureunnan? Dipelak dihaja jang jualan kumaha enak kalau di sia mah madog beureunan. Aing madog teh urang trek menta tadi teh ngan usah. Menta manehna teh bebeja pan nya imah aing di ditu. Ini banget teuing teh. Heuh pan kudu bebeja jang jualan aing maneh kunaon? Menta sasihung urang teh. Bebeja keukeuh bebeja bisa dilaporkeun ku aing sia yang dilaporkeun yang dilaporkeun sia. Banget teuing sia teh mah eta mending yang kewok teh. Naon sia teh goblok sia kunaon nya? Rek maot nya teh sapan sia. Dasar sia dasar bagus sia. Berat anjir
Naon itu teh? Goblok gitu mah teh. Oh kayaan pisan sia. Aduh, si teteh kenaon teh teh? Ada tong lobah hilang. Lang ieu teh hirup mah teh. Narek naon mana datang-datang. Lain arek naon datang-datang. Eta teh kan sorangan wae ngarannya. Ya ai maneh teh saha ngan kerewak-kerewak we ka aing teh para ruguh maneh Para mah. ruguh teh. Oh, itu si teteh. Wah kasopanan. Coba datang-datang. Maneh mah kitu. Aing disidik-sidik teh teh sengajenol teh euy mun